Wah geus ngadeg-deg gawas teh nya. Nah, da eta bet ningali budak eta oge gitunya. Nepikeun ka kesang badag kesang lemut gitunya. Datang ka imah teh geus modolan maneh. Alah dikasieun da. Nyaang eta kamu dipilih zaman hari teh. Da geus araredan we kitu tah. Nepikeun ka ngalaan tato. Ngalaan tato teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi mengaji di mana ayana ya. Mudah-mudahan panjang yuswa bari sehat, jembar rezekina rahayu dunia rabu akhirat. Nah, tahnya sim kuring dina video ieu baris medar naraskeun video anu kamari patali zaman di karungan. Alah eta teh memang aya hal-hal anu pikaseurieun kitu nya. Tapi satu acana nya di subscribe heula supados mangai semangat nya ieu mah nostalgia supados aya refresh nya cenah saur murang kalih kiwari mah nya kitu nya. Tah mudah-mudahan janten landong baeud supados teu pikun kitu tah nya. Nostalgia ka emut nya ngawang maksa ka tukang sim kuring nya. Memang pikaseurieun kitu tah. Upami ditilik ku kacamata kiwari gitu tanya. Kulantaran dina berita nya dina surat kabar gitunya da kana TV mah jarang eta teh. Jarang aya berita mayat ditemukan dalam karung, mayat ditemukan dalam karung, mayat bertato. Tah jarang gitunya. Anu aya teh anu mahabu teh nyata berita-berita dina koran gitunya, dina surat kabar gitunya. Kadang-kadang eta teh si layon teh cul we kitunya di tempat umum digolerkeun eta teh. Kadang-kadang di karungan cul kitu tah. Ah seperti itu. Jadi berita oge ditemukan mayat dalam karung. Ya. Laki-laki bertato. Wah, anger we. Ditemukan mayat dalam karung. Laki-laki bertato. Ah. Unggal poe isu-isu tah headline teh dina surat kabar teh eta jeung eta we kitu tanya. Nya antawis tahun 1985 pasti. Nepikeun ka trauma eta jalma-jalma anu ditato nyara rumput. Dikasirieun gitu ya. Aya anu nyumput teh di tokoh-tokoh masyarakat anu dipandang eta pelaku nya. Pelaku atapi penindak teh moal wantuneun lebet kadinya mah. Aya kitu nya. Nah, keresan nya pun bapak oge tokoh kitunya, tokoh. Janten aya murang kalih nya anu ngadadak maronok gitu nepi ka katiluan dirompok teh anu tratoan teh gitunya. Tapi saur pun bapak kieu kuring lain erek ngalindungan jelema anu jarahat. Tapi lamun jelema jahat eta erek ditibanan hukum geus kabuktian eta jelema jahat kudu ngaliwatan heula pangadilan. Itu saur pun bapak nya. Kuring moal erek ngahalangan nya lamun ieu memang geus kawijakan nagara. Itu saur pun bapak. Eta teh aya di luar kitu nya. Tara kaluar eta teh. Nya salami sekian bulan mah kitu. Anu teh kasieun nya. Kulantaran eta dina berita teh anu ditato nu di karungan teh kitu nya. Eta mah meureunan nya. Walau alam saha nu ditato teh nah jelema jahat nah lain kitu nya. Ngan beritana dina surat kabar teh kitu. Ditemukan mayat dalam karung laki-laki bertato. Jadi anu taratoan gitunya ujung meureun anu ngarasa jahat meureun gitunya da sim kuring teu sidik jelema anu jahat saha jeung teu panggil waktu harita gitu meureun wah geus ngadeg-deg gawas teh nya. Nah da eta bet ningali budak eta oge gitunya nepikeun ka kesang badag kesang lemut gitunya datang ka imah teh geus modolan maneh. Alah dikasieun da nyaang eta kamu dipilih zaman hari teh da geus araredan we kitu tah. Nepikeun ka ngalaan tato. Ngalaan tato teh heug maneh teh cicing dina hawu kitunya dina hawu. Heug ngaduruk talawengkar kieu tah talawengkar dipanaskeun. Ke geus panas tatona belah dieu eta teh diangkat dikenaleungeunkeun anu eta tatoan teh ngalaan tato teh cerojos cerewet teh
Gitu jeung kitu we gitu. Oh udah zaman harita atuh teu kawas zaman Ciwari atuh ka dokter oge kan cukup 500.000 leungit tato teh. Kan waktu harita mah da atuh. Dengan cara oge kumaha-kumaha oge nya tah. Lamun teu ku kenteng panas ku licinan eta teh. Panaskeun licinannya. Eta mah anu boga nu listrik ku listrik nya licinanna teh anu boga ku areng teh tah. Nya kitu. Tatoan dina ieu na dilicin we. Jojos atau cerewet gitu. Mang bulan-bulan teh gering di kaborok gitu nanahan. Kita serieun gitu nya. Karunya gitu tah. Nepi ka teu usum tato teh. Tah, jadi mahabu deui katompernakeun nya di antara tahun 2000-an gitulah tanya jelema teh ngawitan di tarato deui teh gitu nya da eta oge meureunnan nya nepikeun kana TV oge ayeuna mah geus teu pamali kawasna teh tato teh kitu nya. Tah sim kuring teu bisa ngahukuman tato teh pamali atawa henteu kitu nya. Ngan lamun numutkeun pandangan masyarakat umum atawa nilai-nilai universal memang tato teh kadang-kadang sok nyirian atawa ngahalangan kana pergaulan kitu nya. Jadi upami hoyong gaul sareng anu tatoan urang kedah nyiapkeun nilai-nilai atawa tingkat toleransi anu rada ditambihan seperti segitu tah pangintennya. Padaran Mang Ayi dicekapkeun hadeui ka dieu mudah-mudahan kapayun urang teh tempat deui hapunten diri ka pabrik hari pagawai Prabu kacilik hati kitu tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.